Duh ya kerasa kieu malam Jumat teh. Masang pamajikanna can boga. Kemana nyampur si Putra gitu. Bos si Putra ya. Aing kita jangan jadah dong. Aing kalotor aing. Babe itu nabuga tah bangun si Putra. Sabar geuna. Putra. But, non Den. Naon Put? Biasa keur ngomeh HP ya, HP nage ngaheuleung wae ti tah. Nah nape nadi kasantap lain. Ya, iyalah. Lieur aing kan HP ya. Lag we kabeukina. Aing mah. Geleng kalian tuh di kudu. Geleng. Babetkeun kasusukan ge. Atau geus geraba babetkeun ka itu Put, HP na kasusukan. Sia meuli deui nu anyar. Tapi lamun dibalangkeun ka susukan, tapi aing nyaah ieu. Lamun dijual mah meunang meureun 8.000 mah jeung meuli udud-udud mah ieu. Geus lah jual 8.000 aing ngausi hayang udud jeung ngopi. Duh sia-sia onam kana udud jeung ngopi mah. Rada heueuh nomor hiji. Lain sa ngomong-ngomong diuk teh nya. Emang mau kadaran saya di jeung kopi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Lain mau ondog tawon ka di 15 karung mah. Emang aya di ndog tawon. Aya ondog tawon mau ditutu sing gararantung tuh ditutu. Alaan heula 15 karung bawa ka di. Ayo eta si Aden arek naon cenah nguluyur kitu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hampura. Coba si eta celek ti dieu labur ka ditu. Ini teneuneun kopi jeung udud aing mah. Kalah.